kawan. Tadi kawan tuh Kacipun deui Wilujeng Sumping di RW 01. Tah kawan, ayeuna abi masih di daerah teterang nami kampung nanya. Pokoknya mah daerah teterang nami kampungna pokoknya mah kawannya. Soalnya abi bade naroskeun tapi tak aya warga kawannya, tak aya warga. Tuh sepi kawan tuh. Pokoknya mah orang teraskeun ka ditu ka payun kawannya. Kayak orang tataros di payun pokoknya. Da bade naroskeun teh aya jami ini. Aya kawannya orang lajengkeun. Mulai di daerah teterang nami kampungna. Nah. Ya nama saya kawan. Yeah. Diraku buntu gitu kawan. Mana teraskan. Udah saya jangan gede. Daerah teterang nami kampungna. Sepur buntu jauh-jauh buntu. Sok anu terangnya komen-komen kawan anu terang dia nami daerah abi mana terang. Iya. Sekarang bisa kan dia. Tanggal kalapa kawan tuh. Terus ke kawannya mau kemana mereka pergi daerah Cibeuneuy kene kawan. Dari arah asupan jalan anyar kieu teh kawan asa daerah kono asa jauh. Padahal daerah dia kene arah asupan jalan ieu kawan. Alasan teh asa di mana? Selain daerah Cibeuneuy. Bener ka arah tadi kawan aslina. Datara amang abi mah teh. Datara amang-amangan abi mah jadi terang gitu. Nah, dari kecamatan amang semua jauh kan Cibeuneuy. Cuma dia nami kampungnya itu terang. Sekarang dia dia nyasar lagi mau kemana ya balik ke Cibeuneuy. Tapi jalan apa lumayan saya kawan tuh cornya jalan detik gitu. Wah, 30-an. Ini turunan kawan.
itu teh pisan. Terang nami daerahna pokoknya mah di dia we kawannya tuh resep euy nyali pasawahan kita betah ini kemana-kemana kayak betah we kawan nyali pasawahan coba nu terang di daerah naon ya kampung naon cik terang labi mah terang. Penasaran nanti cik bijilna ti mana ieu kan itu na apal teu abdi pasti pasti apal itu mau jauh pasti karena jalan itu cuman dia rumah mana bijilna gitu kawannya jalan gitu rumah mana bijilna gitu. Mau jauh pasti tembus nanti karena jalan Merdeka Pasir Ujing bener jalan raya itu cuman itu jalan lubang mana kira-kira mana kawan apa lagi mana nah dia gini oh tadi yuk kawan tadi yuk kawan tuh kasih penuh kali itu mah kawan anu kali itu mah Pasir Ujing berarti itu di daerah Cijati kawan meureun anu di sebelah Cijati teh kan jadi ya salah satu lebet teh Raya Gapura Wilujeng Sumping di RW 01 orang teras gini kali itu nama ke arah Cipeuneuy kawannya nah orang ada kawannya teras gini lah kawan jadi keluar nanti tidinya kawan bedanya jalan anu belok anu ka Cijati tapi kajeroan mah namanya terang ayeuna jalan anu ti bari mah tos terang kawan ternyata keluar nanti tidinya kawan udah mau jauh cakap pikir pasti karena jalan dia